Hirup nada nganetong gara bangkai anu kadudo pasakana kena kupagoda setan akhirna kawin wirana duh nasib kukaniaya kenaku manggoda setan geus jadi korban rayuan wang kaya nu ngagaduhan do masakan nang disarangan mama esi nu ngagaduhan yang eci anu sayang mekar jaya korban rayuan hirup nanda ngatung gara kena kumpang koda setan wangkai nu ngagaduhan do masakan nang disara mama esi nu ngagaduhan yang eci anu sayang mekara jaya geus jadi korban rayuan bangkai nu ngagaduhan do basakana hari gedut cantik mama esi anu ngagaduhan yang eci anu sayang mekara jaya hari gedut cantik penunggu sayang manungna bangkai anu ngagaduhan do masakan anu bageus oyong disarang mama esi nu ngagaduhan yang eci anu sayang mekara jaya adiana Gusti yang widi bisa ngatur ka makhlukna Bapak Mantri Ojos disarang ibu ai nu ngagaduhan baktara sang Abah Hadi Bosoto Curug Paninengan Tungak Jati Kawe Dalapan bager bisa mangaji pede ranjang besi anu bager jarulah Ibu Dewi Maiwin anu bisa kue di Cilenco cipta mati jarulah adi papai kuda hejo deui abalas mana pede sayuran apa kelaran daya luhur alias aki jarum super anu saya aki lepoy bos buah-buahan arek mulang apa Nadiana Bandara Sabona Jeli disarangan ku mamah Nadian jang dian anu gateu arek mulang samarang kaduka nempo deui papa aduren anu bageus nempo deui ayeuna mah nempo deui ketua gardu jaya disarangan mama jarokanya nu ngagaduhan itu jangkila anu bagara kabel pasir kaliki galodra di panyawera akina gila disarangan ini nakila anu keur olah-olah wae
Mohon ibadah kapangeran jalan loyo kahirupan akhirnya limdeng ngajurik radio Panasari ano bagel Bapak RT Rani Makuncen Gardu Jaya Noma Sabarna hati abdi sing serene kieu rasana kabeh ngain ati jati mah kieu rasa nakabeh ras ingat mimiti tepung manehna geus mere janji ngain pikir jadi bang kieu rasa nakapele Bapak Kadi anu bager ras ingat mimiti tepung manehna geus mere janji ngain ati jadi rasa nakapele nguriringan Bapak Kadi anu satya ka istri nguriringan sisitai noera caita lega memantin anu ngagaduhan incu dua dengan Jamila sarang anu lela buaraturi no herang caita lega orang Eli Bapak Kadino Satya ka istri kana diri urang eling kana diri di dunia loba gogoda memanti nu ngagaduan incu dua dengan Jamila sareng Nur Lela Buaraturi di dunia loba gogoda Bapak Kadino Satya ka istri 10 ditolak tali oyong di sarang memantin anu ngagaduhan incu dua neng Jamila sarang Nur Lela Buaraturi malakopo akhirnya ekan ngagaduhan cipta sejati anu hoyong di sarang anak kurun cantik wae di Cilele Sekarwangi dadap cangkring sisi gawe
Aba juhri nu kadua rontok pisahi bara grup kebotada ngajaja pantai anta paingana teu kena cicing gara-gara rek patura Paji bongo sedua saat di mana ramutu oyong diserangan ujang rama anu pake mama aja saripa ali pasang gigi purwajaya tempura kekenciran dinawe apa na isi jago silakan doa grup paguyuban Singapura bangsa Koko Jaya Aki bodoh jarak kosta Koko Jaya dibuar Paji kosim papan di walet biru di salmu mahajai calolohana Batu Jaya di pikiran Papaang udah keren bos angkot cangkong di pikiran si hore kagongan dengan geningan apa nadian bandara sabun jeli isara mana dian anu kadua najang dian anu bangga Lepoy menara buah-buahan rabasing tulang jengsung basiano bagara kang melati tunggak jati basian jengpung purota pasarawita kalong liar nyirek sorang anu kang simpang tunggak jati basian jengpung purota Mama Yuli kosambi Batu Cileman mon ibadah Bapak Komar anu gadau kapona kata sahektar mon ibadah ka pangeran Mama euy Suryana rawa biru jalan luyu kahirupan api alam mandiri pasar Johara Karawang mamahna alapit jalan luyu kahirupan Mamah Agung jadi omong orang lembur Mama Agung ucapan sabiwir hiji Mamah Agung diserangan ku Ibu Acap peda abdi jadi randa deui Ibu Acap nu ngagadua neng wulan grup sabilulungan di kali jurang Purwasari abdi ngarasa teu ngarti layan teu percaya diri Mamah Agung sagala Mamah Agung rupa bukti Ibu Acap nu ngagaduan ijo neng wulan grup sabilulungan di kali jurang Purwasari sagala pangersa Gusti tilu kali jadi randa apana Asep disarengan ku apana Rana pengalaman rupa-rupa apana Rana nu ngagaduhan wanti dua grup
sabilulungan kali jurang Purwasari kabetayan sarua abasa kapedek kripik langgang jaya grup sabilulungan di sarangan Ibu Dewi sejati di Gadok Purwasari mending aja rangda deui papaang bos angkot udah keren cangkong grup sabilulungan jadi randa tilu kali apa PPD jauh yang disarangan Ibu Enen nu ngagaduhan itu dua ujang 4 di alam masa Neng Nur Ayani grup sabilulungan di kali jurang Purwasari kabeh saya nu sarua jati bata ima capek hati Bapak Haji Damon milik sorangan disarangan ku incuna ujang mulyan dipingat cecep awewe rasikona dipingat cecep awewe Bapak Haji Damon milik sorang no penting mah asal bisa senang hati Bapak Haji Damon mending jadi rangda deui Mama Haja gaul anu bagera Mama Eta jadi rangda tilu kali Bapak Haji Damon nyileung sorangan grup sabilulungan Mangkara Jaya Purwasari jeung tibatan nyeri abana man tukang abas bangunan nyileung sorangan disaran icuna ning Ica anu bager grup sabilulungan kali jurang Purwasari dasikonna anu bager abaramin kasepuhan kali jurang disarangan kumaati jarurang maju kali jurang Purwasari sarati pihatnya segala bisa ketong grup sabilulungan di sarangan Ibu Mina Incuna Neng Sri Hartini di Gadok Purwasari Neng Mola Samara Kaduka Pamisa Panaremon anu bager saya di sarangan aku si Remon wakil ketua sabilulungan anu ngaduan kebon awi saparpat bau sarang kebon jauh saparapat bau di Gadok Purwasari pager deui apana Asep pisarangku Mama Titin wakaduana putra ujang Asep deui sayang Abah Juhri yuk orang kapayun heula Bapak Kasbida Panarina Centeng Perumahan Purwasari di sarangan Ama Asi warung kebon Purwasari malela Pamisa Panaremon anu bager deui anu sayang disarangan kujang Remon malela diagopal apana Remon disarangan kujang Remon wakil ketulungan malela diagopal nu ngagaduhan kebon awi saparapat bau disarangan kebon saus saparapat bau di Gadok Purwasari Kencan dina leuwih koko jayang di muara geninganang Mama Titin anu Gadok putra ujang anak Asep grup sabilulungan kali jurang Purwasari anu bager di pikiran asang ipira rasa anak pawakendang Sukarana Lintara Jaya kasepuhan Gadok oyong disarangan abuna Nyai Kasmin anu ngagaduhan si bontot ujang Ringo Gadok Purwasari disayang sayang
nu ngagaduhan nagara tilu waka demburu oyong di sarangan mama ieu menjadi rasa karawa anu bager apayuna pamanor wandi nu ngagaduhan nagara tilu pamanor wandi nu ngagaduhan nagara tilu di sarang mama ieu menjadi rasa karawa daun tanah macoka daun tanah pamanoro wandi nu ngagaduhan nagara tilu di sarangan mamayub jet sakarawa no bager pisah wawaka temurung Japuku abdi ngajadi pamanoro wandi nu ngagaduhan nagara tilu di sarangan mamayub jati rasa karawa cara pugu abdi ngajadi geningan neyeni duneng yeni diajar anjan ayeuna iya kuring ditinggalkeun pamanoro wandi nu ngagaduhan nagara tilu anu bager anu sayang di sareng mamayub jati rasa karawa dina waktu hiji peti kuring sok umar lamunna di mana anjeun ayeuna papaang dodak keren bos angkot sangkong grup sabilulungan ning Yeni anjeun ayeuna anu mana Bapak Kasmin Pak Kasmin apa narina cetek perumahan Purwasari nu bageus aturana kapayun deui di sarangan Mama Asi warung kebon Purwasari apana Asep disarangku Mama Titi nu ngagaduhan putra ujang Asep grup sabidulungan di Kalijurang Purwasari anu bager anu mana Bapak Kasmin apanarina centeng perumahan Purwasari aturana kapayun deui disarangku Mama Asi di warung kebona Purwasari ini duneng yeni di mana aja ayeuna Pak Kasmin apanarina centeng perumahan Purwasari isarangan Mama Asi warung kebona Purwasari anu bager anu sayang pamisa Panaremon wakil ketua sabilulungan di Gadok Purwasari dina waktu hiji peti kuring sok ngumar lamun abah ada jale di mana anjeun ayeuna abah ada jale anu hayang gebot dadak anu bager kapayuna Abah Juhri nu ngagaduhan Roto Garura 2 disarang kuning Siska Bakan Irian anjang nyileuk sorangan pulang kulingan Cicadas neyeni duneng yeni di mana anjeun ayeuna ya kuring ditinggalkeun teu aya batur nyari apana Asep disarangan aku apana Ratna anu ngagaduhan wanti 2 grup sabilulungan di Kalijurang Purwasari dina waktu hiji peti kuring sok ngumbar lamunan abah ramin kasepuhan Kalijurang di mana anjeun ayeuna hoyong disarangan Mama Ati anu bager anu sayang di Kalijurang Purwasari neng yeni duneng yeni Mama Yati nu nyileuk sorangan tong tega disarangan Mama Nur baranyai aja tong lali Mama Kaya anu ngagaduhan putra
jang idang Abah jale anu bager si buah kawung anu bager anu sayang Haji Kosim papan di walet biru anu bager dong eren Mama Haja Ica lolohana Batu Jaya dong eren di gere pase Pak Haji Kosim papan di walet biru di sana Mama Haja Ica lolohana Batu Jaya dong eren di gere pase Haji Kosim papan di walet biru di sana Mama Haja Ica lolohana Batu Jaya dongere dongere Bapak Haji Kosim papan di walet biru dongere di gere pase di sana Mama Haja Ica lolohana Batu Jaya papan di walet biru di sana Mama Haja Ica lolohana Batu Jaya Pak Haji RW Asep Ketua Gardu Jaya anu bager Mama Haja Rokaya Nemona Anissa Kapela Pasira Kaliki tong direret Pak Haji RW Asep Ketua Gardu Jaya anu bager tong direret tong ditampu tong geret Panalim Depeng Jurik Panasari di Salang Mama Halimi Gape Pasir Kaliki tong Pereterani Mekocen Gardu Jaya di Sarangan Komawaca dongeret mah wang kaya pana eci di sana Mama Esi anu bager rawa gede dongeret sada di berang dongeret api nur pede minyak wangi di sarang Mama Acam si Monara Mandira salam lintas dori dongeret Paji Sanin anu ngagaduhan Jababeka dongeret Mama Haja Sima Ciberem Cikarang Baru dongeret sada di berang dongeret Umi Aas boga saha nyileun sorangan di sarang ama papaang dudak keren basa kocangko dongeret digere pangset pamanorowan di walet biru nu ngagaduhan sagala tilu di sarang ama mayu manjatira sakarawa bareng ano bagus Bapak Kasbida Panarina Centeng Perum Purwasari anu bageri sama Mama Asi di warung Kepono Purwasari dongeret mah
pami sapana remon diserang kucang remon anu bager Bapak Haji dah mau nyilek nyalira jang ama di mah cucu tersayang Mekarjaya tongger Ibu Newi anu sabar ngakaduan ijo neng bola neng Rima abasa KPD Kripi grup sabilulungan Gadok Purwasari tongger Bapak Wai nu nyilek nyalira nu ngakaduan apa mancingan Pagadungan Purwasari tonggeret mah apa Nadiana bos sabun jeli di sarama mana dia anu bageus tonggeret apa Juhri anu ngakaduha rontok bisa hibah tongger Bapak kata manu ngakaduha rontok bisa lempah digere pase Bapak Erni di Rut RKS oyong disarang Mama Amar ya masih Bang Bung Hide tonggeret mah tonggeret anu bareng Abah anu ulu-ulu dua desa anu bageus tonggeret Pasunaryo sekretaris RKS tonggeret tonggeret Papa tong berem Paji Kosip Papa di Waret Biru di sama Mahjai Cara Rohana Batu Jaya tonggeret Papa tong berem Pami sarati miharja segala bisa di sarang Mama Ica Sulastri Dei sayang Abaramin kesepuhan kali jurang anu bagere sareng kumaati tonggeret mah Bapak Kasama Parayu di PD Hewan di sareng Mama Yudi anu bager tonggeret anu